hujan teh inget ka dongeng Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten teh begitu di Mekah geus lila teu hujan-hujan. Eueuh cai hese ulama di Turki, di Mesir, di Yaman, titah istisqa tetep jan hujan-hujan. Cek raja pancena aya ngaran Nawawi Al-Bantani, bejana nyana ulama bisa ngarang. Coba titah ngadoa di Baitullah teangan Syekh Nawawi bungeun tadina kulantaran dititah kurang doa. Begitu ngadoa doana eta Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sakali jodoh. Kedua kali Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa poe. Tilu kali Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani subrug hujan. Geus teu make wa sallallahu deui geus. Turun Syekh Nawawi. Wah, hujan pohara. Kina mana ke Syekh Nawawi? Sok poe sapenting hujan teu eureun-eureun 2 poe 3 poe banjir. Banjir aja bingung raja. Ye, coba eureunkeun cekena. So ulama ti Yaman ti Mesir kabeh kita ngeureunkeun hujan. Wah, geus ka Baitullah geus careurik tetep teu eureun hujan. Ieu mah kudu nu bogana Nawawi deui cekena. Saya Nawawi deui panggil deui. Seureunkeun ieu babanjiran kieu mah teu ada atuh. Bagus bae hujanna ulah datang ka babanjiran kieu. Jadi titah ngadoa deui Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira centra. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eureun hujan. Lumpat Syekh Nawawi nambung ka panggih jeung raja di teangan ngedek diberi hadiah embung. Wow, lamun kiai gol kan. Wow, dapat saya, dapat siapa dulu? Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu kamari kenging 35. Tinggal minggu ieu urang terakhir atuh meunang sababaraha ge masalah. Anu marawa masing-masing asana 10 meleuwih. Marawa masing-masing haja can kahitung sababarahana tapi dihitung ku laporan-laporanna meureun 10 meleuwih. Perkirakeun bangsa 30 mencit. Geus urang dalalahar bae. Pokona mah terus bae. Suaya haol teu bisa zikir. Sabeteri. Tanpa diduga dina haol ieu nomor kahiji Syekh Afifuddin positif insyaallah. Bahkan diiring ku seorang qori tim Mesir. Jadi barang ngadenge Syekh Afifuddin reka dieu seorang qori tim Mesir nyana hayang milu ka dieu. Ya, pokona ieu mah siap-siap lobaan jasa. Jadi daharna rada gembul. Pasti rada panjang acara. Tanpa diduga tadi isuk-isuk Habib Lutfi hayang hadir. Pokoknya hese haol kos kitu we haol. Undang baheula Habib Lutfi teu datang. Kos Gus Dur diundang teu datang. Giliran bae urang teu ngondang. Hol. Jadi gitu Habib Lutfi pernah diundang. Teu datang. Tapi kemarin tadi isuk-isuk saya akan hadir di acara haul Tuan Syekh tanggal 24 minggu depan.
Tua Toriko 2 periode Habib Lutfi sloba kamodelan Habib Lutfi ora kene penyanyi budayawan tapi nya nama atuh geus teu kaharti ku urang. Kadang-kadang mun aya tamu dibawa ka luhur hajunya main piano. Tinggal tamu be molohok. Lamun hajup tamu na milu deui milu nyanyi ditampilin ku nyana. Singa ada ge kangeunahan di luhur urang dengekeun piano urang nyanyi ditampilin ku nyana teu meunang teh jang nyana bae khusus. Jadi tambah diduga jada hayang hadir headset anu kos sekarang itu mah aya magnet tersendiri teu bisa diduga hese kos Gus Dur deui aya ge Habib Lutfi nu mangundangkeun Syekh Habibuddin nyana encan nyaritakeun nyana rek hadir rek henteu tapi tadi isuk-isuk pun nyana rek hadir di acara urang. Jadi berarti Syekh Afifuddin aya Syekh Mesir Qori kemudian menjadi Maimun Zubair kemudian Habib Lutfi. Jadi siap-siap daharna 2 piring supaya teger pas dikudangkeun teu nyahoana naon. Sebeteuing jelema mah bertahap-tahap. Lamun tahapan syariat tetep bae dahar bae. Minum bae. Sebab maca subhanallah, maca la ilaha illallah terjadi kekuatan. Tapi lamun geus datang ke makom hakikat nangke teu dahar ge kuat. Jadi urang ulah milu kanu tahapan hakikat. Syariat mah syariat bae waktu dahar bae. Dahar bae. Tetep bae. Moal kuat. Di akhir zaman ke sabada Imam Mahdi, sabada Dajjal, sabada Nabi Isa, Dabah, aya Ya'juj wa Ma'juj. Nu waktu Kangjeng Nabi ningali hujan. Alhamdulillah. Ayangnya coba ta anu dia handapeun tangkal Ambon. Bubar apa henteu. Hujan teh inget ka dongeng Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten teh begitu di Mekah geus lila teu hujan-hujan. Eueuh cai hese ulama Turki, di Mesir, di Yaman, titah istisqa tetep jan hujan-hujan. Cek raja pancena aya ngaran Nawawi Al-Bantani, bejana nyana ulama bisa ngarang. Coba kita ngadoa di Baitullah. Teangan Syekh Nawawi bungeun tata dina kulantaran dititah ku raja. Doa. Begitu ngadoa doana eta Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sakali cudung. Kedua kali Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa poek. Tilu kali Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani subrug hujan. Geus teu make wa sallallahu deui geus. Turun Syekh Nawawi. Wah, hujan pohara. Kina mana ke Syekh Nawawi? Sok poe sapenting hujan teu eureun-eureun 2 poe 3 poe banjir. Banjir aja bingung raja. Ye, coba peureunkeun cekena. So ulama ti Yaman ti Mesir kabeh kita ngeureunkeun hujan. Wah, geus ka Baitullah geus careurik tetep teu eureun hujan. Ieu mah kudu nu bogana Nawawi deui cekena.
Syekh Nawawi dipanggil deh. Ya seureun keun babanjiran kieu mah teu tade atuh. Bagus bae hujanna ulah datang ka babanjiran kieu. Jadi titah ngadoa deui Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira centra. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eureun hujan. Jadi lumpat Syekh Nawawi nambung ka panggih jeung Raja di teangan ngedek diberi hadiah embung. Wow, lamun kiai gol kan. Wow, dapat saya, dapat siapa dulu? Takol habek kiai kos gitu. Di teangan saya Nawawi tetap hesepan hotelna pondokana Syib Amir. Kuari Syib Amir geus tinggal cerita. Jabal Abi Kubes. Dia Maulid Nabi tadi dia tadi deket Maulid Nabi kebelah dia ngaranna Syib Amir ngarang tadi dinya Syekh Nawawi Syib Amir Syib teh jalan letik Amir jadi jalan gang Al Amir Syib Amir jadinya Syekh Nawawi eta jadi doa turunkeun hujan lebih pilih wali dayat ngerenkeun hujan ge Rabbi pilih waliwa hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pas kitu saya Nawawi pohara jasa. Masyaallah ya ai waliullah. Doana sakadaeknya bae. Sakadaeknya bae doa tapi barang diteliti maksudna menta pangropea ka Gusti ja urang ge ku indung bapa urang ge ropea atuh komo ku Gusti pangropea teh hayang hujan pangropea teh hayang eureun hujan geus bae eta keur pernah aya nu hajat mendung dibacakeun eta Rabbi jli wali daya woh babanjiran babanjiran si acara tak kiuci mere doana kos gitu jasa babanjiran bae atuh can ijazah heula atuh ijazah heula aju hadiah heula Syekh Nawawi na karak atuh kan lu bogana bebeja ulah datang jeger-jeger bae tah eta gara-gara hujan eta beta ya jadi kayak orang jadi imah besi ngerenkeun hujan eta bae baca ngerenkeun hujan eta bae baca bae geus lah qala rabbi firli wa li ya Allah ya Rabb istimewanya Syekh Nawawi terus di teangan ku raja lu pada lumpat ke Madinah ku embung-embungna dibere hadiah ku raja lumpat ke Madinah Syekh Nawawi nyumput di Madinah embung jadi boga kaistimewaan teh lantaran tama dipenta judik diberi hadiah embung kuari mah proposal oh Masya Allah dek luhur kumaha agama moal bisa dicekelan ku jelema hubud dunia agama kacinting ku kumaha ge moal beres sigana wae hungkul kudu anti dunia nu nyekelan agama dakwah bae untuk Syekh Nawawi pohara tenar mancanegara lantaran nyana mah teu pernah hayang dunia Syekh Nawawi mah nu kenca yeuna buntung suruk nu kenca buntung urut jadi obor waktu nyana ngarang di Mekah ka Madinah di luhur ontak ontak besi engke di lembur aya nu curugna potong gencet mesin pabrik takol habak jadi gairah nurani urang ruh urang ketika nyaritakeun ahli-ahli Allah ngerenyekan jauh amat
ketika nyaritakeun Syekh Nawawi, Masya Allah begitu ngarang dicitak di Mesir, ajunyana teh dijualan kitabna ku batur nu bogana poho kula ngaran nu boga perusahaan aya dina manakibna, neangan ka Mekah, neangan ka Madinah, bahkan ka Indonesia. Ieu Nawawi na mana lantaran kami geus sugih jasa, jadi dibere hadiah Syekh Nawawi na ieu ku kami dijualan kitabna geus teu kawadahan, sedengkeun nu bogana mah can ngarasaan. Tetep Syekh Nawawi nyumput bae embung lamun kuari la yajuzu tabu bi ghairi izni nakilihi, tidak boleh sembarangan tanpa izin yang menukilnya. Ya harus minta izin sebab sedang diperbanyak buku sekel, hati-hati. Waduh. Ayah bagus, ayah goreng, ayah hiji wiridan keluar ti gentur. Begitu dihandapna sholawat zaman almarhum abah kula, zaman guru kula di Garut, Kajian Imam Muhammad Toha, dihandapna aya kos kituan, la yajuzu tabu bi ghairi izni nakili. Kula dibaca cek kula kunaon teu ikhlas kos kitu geus bae aing deuk disebarkeun ulah make kos kitu. Aya deui Kang Haji Son ngarang nukil nahwu waktu kurakel di Garut. Kang Haji Son teh kitu kakana Kang Haji Abdul Hadi, Aang Abdul Hadi bawa ke Garut kita lantaran urang Garut majarago atuh nahwu alat teh jago tingali. Wah teu bagus cenah kurang cenah bah mending alfiah bae imriti daripada nukil mah ribut. Tapi teu masalah sih dibuka tungtungna aya kos kituan dah ulah diaraji arapi ahli-ahli Allah ngerenyed da teh urang insyaallah karimnya teh. Jadi hayang teh ka Allah bae dunia kurang dikumpul-kumpul waktu orang maut geus teu dibawa. Mending mun anak urang ingetkeun ka urang sedekahan jariah jang abah urang, mun hajunyana perebut bae apa nama tadi tahlilan ajan sararial pan eta kos kitu. Eta kos kitu. Jadi ketika urang nyaritakeun ahli-ahli Allah ngerenyen hate jauh. Namun Syekh Asnawi ngaguru zikir ka Syekh Abdul Karim ka mimiti ka Syekh Ahmad Khatib Sambas heula, sama Khatib Sambas kakarak datang ka kitu Daulah Sukro nanggeus maot. Syekh Ahmad Khatib Sambas kaburu maot ngan dititipkeun lamun deuk ngaguru ka Syekh Abdul Karim. Nyanalah anu tabakur dina zikir. Ajeng guru di Mekah, Syekh Asnawi caringin nu ku urang sok diziarahan. Begitu menta ka Syekh Abdul Karim, menta diteruskeun. Cicing bae Syekh Abdul Karim. Cicing bae ngaheuhan teu, ngaulah teu. Sakali, dua kali, tilu kali, katilu kali Syekh Abdul Karim eta bae heula nu aya wiridkeun terus supaya bagus. Terus jadi wirid ku Syekh Asnawi teh eta ngimpi Syekh Abdul Karim kapanggih jeung Ki Ahmad Khatib Sambas supaya Asnawi dibere ilmu thariqah anggeuskeun nu mantak dibere lah sabenerna can wayangan nyana beusi ka bulu balik sebab nyana neuk balik ka dieu ka Indonesia. Jadi langsung diijazahan tamat balik ka dieu teh di wirid teh jadi wiridan la ilaha illallah teh teu ngeunaheun bae salat teu ngeunaheun zikir teu ngeunaheun
guru deui ka Syekh Abdul Latif Banten baheula ya Syekh Abdul Latif guru deui lah cek Syekh Abdul Latif mah kula ge teu nah sarua ieu geus ngagurukeun tetep can ngeunaheun tamat lah tamat tetepan torojo Syekh Abdul Karim Waalaikumsalam aya zalalikir teh sing balalan aya sungut zikir aya hate duit-duit aya sungut zikir aya hate mulia-mulia agung-agung teu beres saya guru deui ka nyaho tah guru deui teh ku Syekh Abdul Karim teh guru ka Syekh Abdul Latif teh ka nyaho tambah blon sebab guruna ge blon ayo kada kan kabehan ditawajuhan deui ku Syekh Abdul Karim lempengkeun tek begitu dilempengkeun kakak jadi zikir teh hararese bismillah alhamdulillah aya ahli-ahli Allah di Banten zaman Syekh Asnawi Caringin kabelah dieuna atuh urang nyaho paling Abuya Cidahu wari mah ka dieuna ya ahli Golkar ahli proposal mun ceramah hayang kabeuli mobil Avanza naik ka Fortuner sapeting dipaksakeun tilu lain ngaji jam maksudna mah eta mah atuh dek eta bae lah hayang lulumayanan kadang-kadang ke pendopo bahwa salah nu kitu atuh itu di pendopo saha nu kituan atuh di pendopo saha nu nungtun tungtungna mah lain nungtunnya anak katungtun ya ahli Allah hese ieu di zaman kamari Gus Dur lain sambaran loba jelema anu anti ka Gus Dur ketika geus adu hareupan jeung Gus Dur ngan teu sujud doang aya sesuatu nu model di Gus Dur aya sesuatu nu hese dicaritakeun tak loba jasa kiai-kiai anu ngaieukeun ka Gus Dur biasa bae bari Gus Dur aya Habib Lutfi leuwih parah nyana kadang-kadang make jaket buukna beureuh nyari beureuh make jaket hideu make kacamata hideu euy atuh bae ka Jackson meleh keur banyana aya form orang timur tapi kos gitu gayana terserah nek kumaha ge hati-hati berhadapan jeung ahli zikir ahli Allah hati-hati baru kadang-kadang Habib Lutfi kos gitu teh kaharep seminggu 2 minggu sebulan nya geus caritakeun anu bener teh tanpa disangka isuk-isuk yana deuk hadir di urang masya Allah nya jadi urang ke geus teu kudu dibejaan sasaha urang-urang bae abeh teu pati pasrek-srek teuing jeung daharna supaya urang bisa 3 kali geus ulah loba-loba ulah dibejaan saya urang bae geus dah masya Allah alhamdulillahirabbil alamin jadi urang nyaritakeun ahli Allah di zaman kuari aya mah aya neuk ngagulimpang bae neuk ngagulimpang kamari ieu di Magelang aya Ki Hasan Mangli model kan bahasan Mangli kamodelanana kadang-kadang nyana ngobrol tadi dia jeung almarhum Abah tekanya oan naik naon bahasan Mangli teh kos sugi-sugi ngobrol gebeting we cenah aya bahasan Mangli ka di Ci Magelang nek naon nyaho cenah naon nek naon ngobrol di sugi-sugi tuh pentingnya nih eta ribuan ngajina bahasan Mangli nu kiai-kiai di Jawa Barat hayang nyaraho ka bahasan Mangli ngaraji itu di Magelang keistimewaan nya nama teu make sapeker tapi sorak kadenge ka mana-mana gitulah bahasan kadang-kadang make sapeker kumaha usim namanya naot bahasan Mangli eueuh teu nitip naon hese ahli Allah lantaran diteropong ai kira-kira teu kuateun kumaha aya anak masih kena ngalampah pokok
ngaos di Jawa Timur masih kena aya nu keur keliling dunia musafir. Jadi batur mah araya keneh geus urang mah geus milu bunga bae milu resep bae aya keneh jelema-jelema anu zararuhud nu qanaah anu berpikiran nangan ka Allah doa. Urang mah boga pasantren resep hayang loba murid ali Allah malah dulu baloba kumaha dikersakeun ku Gusti we aya 2 10 geus ikhlas teh ikhlas. Nah eta geus hese urang ngukur ka ahli-ahli Allah. Aju ngadoa nanya nama stilok jeung sorang. Jeung muslimin muslimat kos doakan jeung Nabi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Eta ahli-ahli Allah udang penting teh lain hajung doa Gusti abdi yang dimajukeun bae usaha yang dimajukeun tani abdi mobil kakarak boga 2 yang opat yang kajian deui iman kos kitu tah doa urang mah mun dibuktikeun mah isi ahli Allah mah lain kos kitu ahli Allah mah tanu sok kula didongengkeun teh kamarin geus ngeunaheun hajut teu ngeunaheun lantaran aya anak nu dipika ka cinta. Doa we ka Gusti atuh lamun anak kira-kira bakal jadi gangguan, Gusti cabut mah raga. Alhamdulillah. Anak. Alhamdulillah. Lantarannya anak kaganggu. Geus di mana dahar ge ali Allah kira-kira bakal nambahan khusyuk apa di mana nginum bakal nambahan tenang apa henteu ibadah perhitungan kos kitu ai urang asana teu seubeuh ye padang leutik teuing segede kitu 3 piring lagi ya teh geus di dahar 3 amprok ke dahar oh cek urang kitu genderuwo bae teh Masya Allah. Tah jadi urang kitu minggu hareup urang ngahaolan Tuan Syabdul Qadir sebagai kutubul aulia nu geus teu asing deui dina mankobahna karomahna pokhara luar biasa akan aya kitab tafsir Al-Jailani anu dibongkar ku Syekh Fadil putra daripada incu daripada Tuan Syabdul Qadir adina Syekh Hafid aya dipatikan Roma ini baheula disekep ayeuna ternyata aya geus timbul setahun sebelum tafsir Al-Jailani aya geus didiskusikeun di berbagai universitas metode-metode na mengarahkan tasawuf setahun memeh aya kula geus dibere kitu keliping ti Jogja ti UGM jeung ti UII pembahasan tentang metode tafsir Al-Jailani. Tafsirna can aya tahun ieu. Eta geus pohara jasa Tuan Syekh mah aya deui kitabna Gunyah berbagai kitab-kitabna ararese kakara kuari tararimbul kitab. Geulana neangan zaman almarhum Abah deuk diaji jeung santri Qolaidul Jawahir eueuh ulang geus terus bae neangan ka Jawa Tengah Jawa Timur manggih-manggih aya mahasiswa di Mesir ulah minta coba tolong dilihat di Mesir aya ge matanna kaburu maot almarhumna dua lima aya teh syarahna ge lantaran aya bagusna internet melalui internet aya lah jadi kuari geus babari satu sisi internet bagus satu sisi itu bagus bagus sama kula numbung-bung diasukeun ka internet ambalaya di internet nanaonan ulah di ulah urang Bekasi nyaritakeun urang Karawang aya kula di internet jangan ayo teu mimilu ka internet tapi aya urang Bandung ngomong babaturan termasuk di Jawa Timur yang ngartiin nyon teu urang memakai bahasa Urdu jeung ngajina ge
Jawa jadi tetap bayar loba ya, jadi kadang-kadang nu urang embung atau araraya terus gitulah zaman ayeuna. Nah jadi insyaallah urang siap-siap minggu hareup tasbihna geura kencengna mun bisa mawana bangsa nu loba jang jualin lain dipake siap urang artina urang teh itisolkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala aya rahasiahan dina haul tah ieu mah gitunya nuluykeun pembahasan tentang kisos. Zaid ngabunuh Ki Umar, keluarga Ki Umar mendakwa untuk membunuh kembali salah sahiji daripada keluarga Ki Umar mustahikul kisos Khalid. Ki Khalid bebeja ke hakim bahwanya hayang langsung membalas ka Ki Zaid. Dicek keahlianana ternyata memang aya keahlian mun teu ahli pan ulah akhirna izin sebagai imam atawa geus di kitu pasi-pasikeun urusan-urusan kitu naon kisos kasub-subna. Ayeuna jaksa memberikan keputusan dipersilakan ke Ki Khalid nenggel silakan aju Ki Khalid atuh praktek wari nenggel beheung Ki Zaid ai praktek lain beheung nu kena walikat wah beres cak Al-Gozo di negara teu beres. Khalid ya kudaon teh maneh bisa salah pan ieu nu dititahna ge beheung supaya langsung kitu potong ko ieu kawalikat integrasi Ki Khalid ternyata horenganan ngahaja cek Ki Khalid apa itu sekaligus atuh nanaona mun kajadian model kos kitu kumaha tah wa yazilu gizilan imam dina fidor biraqabatin nenggel beheung pa aso bagaeroha keunana kawalikat amdan deui ngahaja ta eta Ki Khalid uziro azir walam yazilhu ulah ai dibeslah mah tetap kewenangan untuk membalas masih dipasrahkeun ka Ki Khalid setelah ditakzir. Lamun integrasi ternyata lain ngahaja atuh Khalid ya panu dititah teh beheung muhun pana tuh ieu bisa kawalikat abdi kasalahan bener henteu ngahaja henteu memang imkan kasalahanana ta eta azalahu na ieu mah berarti teu jitu kos kitu mah tuh beslah geus ulah diberi kewenangan untuk membalas walam yu'azza geus teu dilakukeun diuraga ya hukum-hukum kos kieu ngan dongeng bae ieu mah nagara teh daulah Islamiyah di khilafah atau bentuk demokrasi cuman mayoritas undang-undang Islam dilaksanakan negara urang mah hiji-hiji negara sekuler liberal malah dek di Amerika akeun jil jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi maka aturan lain Al-Qur'anul bisa tuh
eta bae Islam Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, teu bisa macam-macam. 50 kiai di booking ku Amerika, salah satuna ulil absar, mantu daripada Ki Mustafa Bisri. Wah, acak-acak. Kita Mustafa Bisri itu putra daripada Sansuri Bisri, Kiai Bisri, Kiai Sansuri nu ngarang sarah gitu eta faroi. Lain jelema leutik-leutik Sansuri Bisri. Kuari zaman Mustafa Bisri boga minantu ulil albab. Jadi JIL, Jaringan Islam Liberal, booking 50 kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, diurang di Jawa Barat, orang Bandung hiji 3 kabehna. Dikembangkeun diurang. Untung hari tadi tepak ku Gus Dur. Jangan coba-coba cek Gus Dur. Geus padanya anak teh ngomong. Alhamdulillah. Yang kuari atuh kos kieu ye kaayaan di negara urang. Mandul lantaran PKS asup ka negara. Asup ke birokrasi NU na mandul. Nah, mantap teu jelas. Tetapi ke diperbaiki deui setelah engke muktamar NU supaya kembali rujukanana kitab teh kudu karaodoh tufah nihayah. Cara baheula kuari rujukanana nagara lain make tufah nihayah jeung raodoh, make kitab anu alanyar karangan profesor ieu akhirna kos karari anta kerek diperbaiki deui. Jadi urang selama sabaraha tahun alhamdulillah rujukan di negara urang teh nihayah tufah raodoh melalui NU. NU nah jadi Sundatan ya pasti. Insyaallah ya. Yes, tapi tetap baik di negara orang alhamdulillah beureun berkat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Teu mudah tetep. Tolak tilu jadi hiji bae encan. Tetep bae sanajan di negara ngan geus ku MUI dihijikeun tetep nanya bae ka kiai. Buktina orang Tangerang kota, orang Jakarta luka kula bae ge tetep nyana can make. Walaupun kukumaha can make geus alhamdulillah ya rabbil alamin. Ujratul jalad alal jani ujrohna buruhan anu ngajilid al gojo ieu alal jani kajani nu natuan zaid harus mengeluarkan ujroh al sahih nurutkeun cekal sahih wa yaktasu alal faur ngisos sarita keneh ulah diengkekeun deui bales patikna disegerakeun di tanah haram ge sarua bae wa yaktasu fil haram kitu keneh wal harib panas luar biasa masalah kisos bae wal bartis luar biasa terus bae beneran sakitanana marat gering terus bae ulah diungka diengke deui kumaha lamun nu hamil kabeneran nu hamil ngabunuh nah ieu bakal dilanjut ke urang sabada tuh basul hamil wallahu a'lam.